Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tepang deui sareng simkuring selain nu berkicau. Dina danget ieu simkuring bade ngajelaskeun atanapi ngapraktikeun kumaha laras pelog, penjadian laras pelog. Dina minggon kamari simkuring tos ngajelaskeun laras salendro. Tah ayeuna laras pelog. Naon wae cenanya laras pelog lagu-laguna teh. Ya, contohna hiji lagu Wangsit. Tah ayeuna kumaha cenah penjariana jantan penjariana kieu. Hiji dua hiji langsung ka pelug. Cobian kieu nya. Kirang lebih nanya sapertos kitu. Saya contohkeun cara ka laguna nyaeta lagu Wangsit. Kirang lebihna sapertos kitu nya. Tah ieu nu dinamikeun laras pelog. Tah ayeuna urang praktekkeun deui kumaha cenah laras pelog teh nya. Kirang lebih sakitu eta nu namikeun laras pelog. Sakitu panginten ti simkuring punten di aya kelepatan sami-sami urang diajar urang ngamumule seni Sunda. Urang bangkitkeun deui ieu seni Sunda teh. Lamun sanes ku urang ya usaha deui kitu nya. Sakitu panginten ti simkuring tong heula di subscribe di share karena rencanana upami ieu konten teh nya bermanfaat kitu nya. Sareng tongkat di like tah. Sakitu panginten ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.